Pamirsa tak kahirupan di Tumaritis teh ieu tak isuk-isuk anu teu petotna ieu ngulup kepala bebek kanggo parab lele tangke pabeberang berarti ngurus kebon aya ngored aya melak kalapa kitri kalapa teh ya. Nah, jadi kehidupan di Tumaritis teh selain we sarupa nguruskeun kebon tina pepelakan anu sarupa jadi rupa-rupa pagawean. Nah, jadi ngamanfaatkeun ieu lokasi tanah Tumaritis teh anu 6.000 meter teh lain dina bidang tani, jadi rupa-rupa tani tah anu diutamakeun namanya nyaeta investasi tanam kelapa jeung kadu tah keur masa tua tah anu keur sabulanan namanya nyaeta ieu tah melak lele teh tah ieu melak lele tah ieu parabna ieu ku limbah bebek tah isuk-isuk teh rebun keneh gitunya geus kajagal nyokot ieu ajagal bebek nyokot pemotongan kepala bebek tah beurangna langsung datang di kulub tak itu pamirsa tah ieu kuk ayana ngamanfaatkeun potensi tanah anu 6.000 meter teh lain saukur dina perikanan gitunya dina tanam anu lain oge aya gitu aya pare aya kalapa cau kadu alpukat rambutan tah ieu ngamanfaatkeun tempat anu di Tumaritis teh alhamdulillah gitunya lain sarupa jeung aya potensi keur perikanan. Tah itu pamirsa batak abah ngonten teh lain dina sahiji sarupa ngan judul wungkul pertanian tapi anu diposting rupa-rupa postingan gitu pamirsa. Hatur nuhun.